Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina ieu waktu urang bisa patepung deui dina pangajaran basa Sunda. Insyaallah sanajan ukur dina WA, dina video urang keureuh. Atuh samemehna urang ngadoa heula ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya doa anu kacidahadena nyaeta dina Al-Qur'an surat Toha ayat 25 nepi ka 228. Nah, eta teh doana Nabi Musa nya. Kulantaran alus eusina urang pake ngadoa dina ieu waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli shodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hartina Robbi yeuh pangeran abdi isrohli lapangkeun pikeun abdi sodari dada abdi wayasirli jeung gampangkeun pikeun abdi amri urusan abdi wahlul jeung pekatkeun maksudna leungitkeun uqdatan beungkeutan anu ngahalangan milisani dina lisan abdi yafqahu jeung pahamkeun maranehna qauli kana eusi caritaan abdi. Nah, eta doa Nabi Musa nalika dakwah ka Firaun jeung umatna. Nah, satuluyna insyaallah dina ieu waktu urang tuluykeun edaran nyaeta ngeunaan paguneman lawungan anu kadua. Kamari atawa minggu kamari lawungan kamari geus ditepikeun ku Bapak soal latihan hiji paguneman aya 6 soal. Nah, ayeuna urang pedar di antarana nyaeta naon atuh ari paguneman teh. Naon wae anu diperhatikeun dina kudu diperhatikeun dina paguneman. Di antarana aya lentong, tata krama basa, atawa undak usuk basa, rengkuh jeung pasemon. Ayeuna Bapak rek nerangkeun nyaeta naon nu disebut paguneman. Tah paguneman teh nyaeta nyarita antara dua urang atawa leuwih pikeun patuker informasi ngeunaan hiji hal anu dipagunemekeun. Atawa anu disebut ngobrol teh. Tah kitu eta anu disebut paguneman. Ari lentong teh nyaeta luhur handapna sora dina nyarita. Upamana wae bedana antara kalimah warta, kalimah pananya, jeung kalimah parentah. Contohna lentong dina kalimah warta nya warta teh beja manehna teh indit. Ayeuna lentong dina kalimah pananya ari manehna teh indit ayeuna satuluyna lentong dina kalimah parentah maneh keur indit. Satuluyna anu dimaksud undak usuk basa atawa tata krama basa teh nyaeta pikeun silih hormat dina nyarita atawa dina paguneman teh. Ari undak usuk basa asalna tina kecap undak, hartina teh nyaeta tingkat lamun dina basa Indonesia mah. Ari usuk mah nyaeta mah pamantes wungkul. Jadi maksudna undak usuk basa teh nyaeta tingkatan basa. Tata krama basa maksudna nyaeta tina kecap tata. Tata teh artina aturan ari krama sopan santun. Tah jadi tata krama basa teh aturan sopan santun dina make basa gitu. Tah eta dina undak usuk basa teh aya nu disebut basa lemes. Ya. Aya basa lemes keur kasorangan, aya basa lemes keur ka batur. Naon maksudna basa lemes? Nah, atawa iraha dipakena kitu nya. Basa lemes teh dipake lamun hiji ka saha? Ka anu can wawuh atawa can loma atawa can akrab. Arek saluhureun derajatna jeung umurna arek sasama atawa sahanapeun ka anu can wawuh mah make basa lemes gitu. Anu kadua
nu kumaha anu kasaluhureun umurna atawa darajatna gitu. Najan geus akrab anu saluhureun umurna jeung derajat mah derajatna mah kudu lemes gitu. Pilaku anu can wawuhnya anu saluhureun make basa loma teu pantes gitu. Kasebutna jadi kasar. Nah, anu kadua basa lemes. Basa lemes keur sasorangan maksudna naon? Basa lemes keur kasorangan teh nyaeta basa lemes anu dipake anu jejerna sorangan gitu. Anu ngalaksanakeunna sorangan. Langsung we kana contoh lah basa lemes keur kasorangan teh. Nyaeta contona abdi miyos ka sakola nya. Nah, miyos lantaran basa lomana naon indit gitu. Lamun basa lemes keur ka batur mah batur anu ngalaksanakeunna teh misalna anjeunna atawa bapak guru. Bapak guru angkat ka sakola atanapi anjeunna angkat ka sakola. Tak kitu eta basa lemes. Ari basa loma mah nyaeta basa anu loma, basa nu digunakeun keur dipake jeung jalma anu geus akrab, anu geus loma gitu. Syaratna nya eta sahandapun atawa sasama ai kasaluhureun mah anger kudu basa lemes. Tak kitu. Satuluyna rengkuh. Naon atuh ai rengkuh? Rengkuh mah nyaeta angkah ungkuhna awak dina nyarita atawa dina paguneman teh kitu nya. Manggut gitu. Eta pilaku ngomong jeeg-jeeg wae nya. Eta kurang sopan lamun jeeg-jeeg wae teu manggut. Satuluyna pasemon. Atup ari pasemon. Pasemon mah nyaeta riuk beungeut. Lamun dina basa Indonesia mah raut muka, mimik. Nah, bakal beda antara anu gumbira, ya, anu ngambek, anu sedih, ya, anu ceurik komo pasemonna bakal beda, ya. Tak kitu pedaran dina ieu paguneman labungan kadua nya. Satuluyna mah baca wae lah. Baca wae dina format PDF anu dikirim ku Bapa ngaliwatan WA. Sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.